Mitra sadaya wilujeng tepang dangu deui acara matuh urang teraskeun supados ulah gantung dengeun anu kakantun kamari urang teraskeun deui ayeuna. Janten kamari teh pemitu lepat paman lengser teh nuju naros ka Ratu Bungsu Karmajaya perkawis aya pamunut ti Nen Malangirarang teh nyaeta hoyong cincin anu tiasa pas kana remana nya para warginya. Mangga urang teraskeun wilujeng ngadangukeun mudah-mudahan ieu acara tiasa nyugemakeun dongeng teh judulna Lutung karya Kileuksa. Teu ngangkekeun deui harita teh Ratu Bungsu Karmajaya nyerenkeun ali teh ka paman lengser. Atuh barang geus narima ali paman lengser harita teh nyarita, waduh wagya temen Raden geuning teh kungsi lami cereh bukti jigana nyaan Raden mah sanes jalma samaneha yakin terah raja terus sing ratu rembesing kusuma sakedet netra pamudut putri teh parantos buktos nun unjuk sumangga ku paman bade dihaturkeun ka ratu mugi-mugi ku anjeunna tiasa kaanggo sarta tiasa ka mana. Cek lengser bari marah mai hatena muji ka Ratu Bungsu Karmajaya nu bisa nyumponan kapalai putri teh. Nya paman kabeneran kuring teh mawa bete disangka baris aya nu dipi kapalai mangga nyangakeun ka putri aturkeun ku paman masing gancang. Lamun cocok jeung katampi enggal kitu tepungan kuringnya urang kawin gagancangan sabab kuring geus hayang geura laksana ulangan sakadar dina wang-wangan jeung ciptaan bungkul. Ratu Bungsu Karmajaya bari imut ngagelenyu nyarita kitu teh. Demi paman lengser ngadenge caritaan Ratu Bungsu Karmajaya kalayan dariana keur teh ngarasa bunga puluy manehna nyarita, leres Raden ieu teh jiga nu kaleres sadun nanging rupina mah parantos kieu we kedahna. Raden teh sanes jalmi ata-ata tangtuna ge anu luhung sareng jembar panalarna paman teh ngiring bingah nun. Ieu ali bade dihaturkeun ka Nyi Putri supados enggal laksana nepi ka palai Raden. Tah kitu atuh cenah ayeuna paman premios sejadu meheus deui ka Nyi Putri anu geulis bade ditepangan ka paseban panyingkuran nun. Paman manyuhunkeun widi we ti Raden. Cek paman lengser bari ngekeuweuk ali sapasang nu bieu diserenkeun kamanehanana pikeun diteruskeun ka Ratu Emas Malangirarang. Beral geura miang paman sing gancang leumpangna sing buru-buru tepi kanu dijugjug mun geus beres Nyi Putri sing buru-buru datang ka kuring geura papag ku kabungahan. Saur Ratu Bungsu Karmajaya bari marah mai manahna ngaraos teteg sabab percaya kana diri pribadi yen eta pamenta putri teh bener-bener keur nguji anjeunna. Sun permios nun. Leos paman lengser init ningalkeun alun-alun ningalkeun Ratu Bungsu Karmajaya nu ngantosan baleran putri teh. Beuki lila nu lumampah beuki jauh. Paman lengser geus teu katingali ku Ratu Bungsu Karmajaya malah akhirna mah lebeng duka ka mana nya leosna. Sagedengeun kitu Ratu Bungsu Karmajaya nyarita jero hatena, muga-muga ieu teh jadi cukang lantaran kana hasil tujuan aing. Muga-muga paman lengser teu bohong sarta putri teu jalir. Muga-muga sagala rupana lancar ulah aya halangan harungan. Duh Sunan Ibu kuring nganuhunkeun pisan kana kasayan manah ibu nu parantos maparin ali sapasang nu tetela ayeuna karaos mangpaatna. Muga-muga laksana sakumaha anu dicita-citakeun ku kuring sing lancar sagala rupina. Saur Ratu Bungsu Karmajaya nyarios bari calik di tengah alun-alun teu wantun ka mana-mana da geus janji ka paman lengser yen moal kumawantun ka karaton lamun can aya widi ti putri. Ayeuna kocapkeun Ratu Emas Malangirarang basa tadi ditinggalkeun ku paman lengser manahna mani ngemplong bakat ku bunga sabab sakur anu dicipta-cipta dina manahna teh baris laksana. Alamat anu dibawa ku impian tetela teu nyalahan kasauran rakan anu jenengan Gajah Taruna Jaya bener
Ka negara marga Cina baris kedatangan Ratu Pakuan menak di Pajajaran nu kasep sarta Respati kasep ngalempereng koneng najancan kungsi tepung ge yen putri percaya pisan kana omong-omongan Mamang Lengser. Nya teh mah semah kasep nu miharep ka diri aing. Duh. Aya semah kasep bari mawa sisir kerep. Bagja temen aing ayeuna sabab moal kasoro atawa karesebut ku si Baganan Sari moal karebut. Untung ku aing geus dipikeun ka hulu dayeuh cacakan mun aya keneh. Duh, tangtu aing bakal panas hate moal jongjo narima nu kasep. Keun sia-sina karasaeun ku si Baganan Sari. Na kumaha karasana hirup di leuweung teh nu loba sato galak. Manehna moal bisa tepung jeung Ratu Agung jeung Nuluhung. Moal tepang jeung Raja Gagah ti Pajajaran sabab eta mah bagian aing. Ratu Emas Malanggirarang anjeunna ngupat ka Nyi Putri Baganan Sari anu ayeuna keur aya di hulu dayeuh marga Cina nandangan Lara Tunggara. Ratu Bungsu Karmajaya ge diupat ngan bae ieu mah jadi buah hate kembang harepan. Da puguh geus jadi panyileukan beurang jeung peuting geus lila di arep-arep ceuk paribasana peuting ka impi-impi beurang ge kagunam-gunam. Ratu Emas Malanggirarang ngadaweung bae di paseban panyingkuran. Ngadaguan datangna Paman Lengser anu keur ngadeuheusan ka semah teh. Sanggeus rada lila kurunyung Paman Lengser datang meni ngahegak bakat ku cape, beungeutna burahay beureum kesangna meni ngucur ngaragajag. Sampurasun Paman calikeun nuhun cenah. Jauh keneh geus uluk salam. Hayang geura tepi kadunungan hayang mikeun ali teh maksudna mah jeung deui supaya manehna meunang persen nu rada gede. Gitu para mitra Paman Lengser mah. Paman Lengser barang geus uluk salam harita diwaler ku Nyi Malanggi. Rampes calik Paman, baler Ratu Emas Malanggirarang meuni curinghak. Anjeunna bungah ningali Paman Lengser harita. Paman Lengser terus ngadeuheus ka Nyi Putri. Atuh diukna meni mendeko kawas anu kakara bae. Harita para mitra kesang ngucur keneh. Ambekanana meni ngahegak. Atuh pikawatireun meni nguk-ngek siga nu mengi sedengkeun ali ti Ratu Bungsu Karmajaya dikeukeupeuh buninaker. Bagea Paman wilujeng sumping. Kuring teh meni ngarasa bunga jeung atoh kabina-bina kadatangan deui ku Paman. Tapi kumaha hasilna tina babadamian jeung semah kasep teh? Kuring teh geus hayang nyaho ieu Paman. Saur Ratu Emas Malanggirarang bari neuteub anjeunna teu milar teu malire kana kaayaan Paman Lengser anu sakitu ripuhna. Nya, katenda nun katarimakeun nuhun teuing Paman teh dibagiakeun nuhun. Nya syukur tapi kuring geus teu sabar hayang geura nyaho kana jawaban ti semah nu kasep teh. Nah kumaha cenah jawabanna teh? Narima cenah atawa henteu kana tanyakan ti kuring. Nah sanggup ngabuktikeun ali sapasang atawa henteu? Ta ieu nu ditanyakeun ku kuring teh. Kumaha tuh Paman gancang-gancang wajakeun caritakeun ka kuring yang geus kesel kuring teh. Ratu Emas Malanggirarang malikan deui patarosan. Lantaran Paman Lengser can waka ngajawab. Ari Paman Lengser kala ngahuleng kawas nu bingung, hatena mah ge bungah tapi capek jeung kacida ripuhna. Waduh, aya berkah nuhun. Aya berkah Ratu Emas semah kasep teh ngawalerna matak bunga. Sabab anjeunna sanggupeun kana tanyakan ti Ratu Emas. Hartina mah nyanggupan kitu tah. Jawab Paman Lengser. Hih, lain sanggupna nu penting mah ieu tapi mana buktina? Soal sanggupeun mah ieu kabeh jelema ge bisa sanggup ngomongna mah sanggup adi dina prak-prakanana dina seuseuhanna mah sok tara daek. Mimitina jelema lamun hayang jelema kakara wawuh nyebutkeun titah anu sanggup sarua we jeung menta baga pagawean ditanya itu bisa ieu bisa dina seuseuhanana dina prak-prakanana sagala molongo sagala bengong di titah ieu teu bisa di titah ieu tu nya pon kitu deui aya mah kitu kuring mah ieu Paman Lengser tong loba carita bukti da zaman ayeuna mah kudu jeung bukti jeung kanyataan kumaha kira-kirana jeung mana buktina ayeuna mun teu bukti cenah balik deui tu rorojok ku Paman Lengser ka ditu ngewa kadengen lagi lah aya ngomong jajaka anu sep ngalempereng koneng kasebut nawe anu Raspati anu Sembada tapi teu bisa dibere tanyakan gitu patut keur naon atuh jadi jajaka mah geus we kaluruan baheula teh mun kitu mah
Cek Ratu Malangirarang parawargi sadaya teu sabar pisan anjeunna teh. Hoi sumun nun ke heula sun. Yo sun paman teh meuni kieu. Hoyong ngaleut pamikian sama nun. Aya ta paman tah cai herang. Tuh cai herang geura tiis tina kendi sok atuh kadinya tah. Tah ieu tah kebeneran tah di kuring aya kendi. Pek tah. Tah toko tah batokna. Atuh geleg karita keneh para mitra sadaya. Paman lengser ngucurkeun cai anu herang ngagenyas tina kendi teh kana batok. Geus kitu mah suruput-suruput nginum kacida pisan hanaangna. Ieu mang jage kabita para mitra ku paman lengser. Nurutan paman lengser aya nyuruput. Nanya ka lain cai herang nya cai teh ieu. Kacipta ngalaeu cai herang dina batok. Lir anu keur ngaleut cai kalapa meureun. Sok da bejakeun aya nama paman. Ngaleut geus. Sumun hasil nun lah malih mah ayeuna ge kabantun. Semah kasep teh sanes mung sakadar sanggup nun. Nanging wantun sareng ngabuktoskeunana margi tadi ge nyebat sanggem teh bari ngabijilkeun ieu ali nun. Sakumaha nu dipunut ku ratu teh rupina mah parantos sayagi. Da meuni poksok atuh ceuk paman lengser tatagna keur nyaritana. Lantaran pikirna geus teteg teu loba pikiran nu lain-lain jeung deui kacida ngarasa bagjana dumeh nu dipikahayangna ku ratuna hasil kalayan enteng. Malah maratu emas Malangirarang harita kacida bungaheunana da katara paromana marahmai. Aduh paman, lah bagja temen ye mun kitu mah atunya. Teteh lah impian teh hade. Yakin bakal datang hiji tamu agung Raja Jembar nu bari mileuleheungkeun ka diri kuring. Tah ayeuna mah pamenta kuring teh geus bukti. Cik kadiekeun paman, na kumaha cenah buktina? Nah meujeunna atawa henteu dina ramo kuring? Saur Ratu Emas Malangirarang bari namprahkeun panangan. Sumangga ieu nyangakeun sumun. Nanging aya kasauran tinu kasep teh cenah kedah diestokeun ku ratu. Paman lengser ngahaturkeun ali sapasang ka Ratu Emas Malangirarang tuluy ku ratu dicanak bari colohok lantaran yakin pisan ali nu dibawa ku lengser teh saluyu pisan jeung nu dipikahayangna. Bagja temen paman. Nah ieu nu dipikahayang ku kuring tiba heula teh. Aduh, mani geus kacipta bae dina panon. Tapi keheula ulah waka bunga sabab cantang tu majeuna dina jariji kuring. Urang coba heula jeung dinana aya naon cenah nya? Kumaha kasauran nu kasep teh cenah, paman? Ratu Emas Malangirarang ngilikan eta ali tenget naker. Najan naros ka paman lengser ari soca kana ali-ali anu ditaretes ku inten berlian teh. Leres ratu ulah gancang pincang sun kedah api sareng taliti. Mangga parios heula sing leres nun supados kasaki ku si paman. Upami eta ali teu acan dicobi paman ge moal kumaha wantu nyebatkeun pamunut semah nun. Cek paman lengser jiga nu ngulur-ngulur waktu da manehna ge panasaraneun hayang nyaksian perkara ali bisi teh cukup dina jariji putri atuh teu loba catur deui terus we ku Ratu Emas Malangirarang dianggo. Tetela meujeuna pisan. Cukup jeung mernah dina jariji anjeunna puguh paman lengser bungaheun pisan da panonna meni colohok netep ka ali nu geus ting carelak matana ngahias remanyi putri nu beuki nambahan sari. Uluh bagja temen ratu geuning cekap eta ali teh nun. Paman mengiring bingah tangtos semah kasep teh laksana renengan teh ayeuna pisan nun. Ulah rusuh teuing paman, ieu ali teh memang meujeuna dina jariji kuring. Tapi keheulaan ulah maka nyarita kitu. Cingpok geura caritakeun ka kuring. Nah kumaha cenah kasauran nu semah kasep teh? Saur Ratu Emas Malangirarang bari ngareret ka paman lengser, ali mah geus celak-celak mapaesan jarijina. Asa geus lila wen apal dirinya, asa teu rumasa dipaparin ku Ratu Bungsu Karmajaya. Sumo, kieu cenah saurna teh nun. Nyangakeun ieu ali sapasang tangtu saluyu sareng pamunut Ratu Emas. Upami katarima buru-buru papagkeun di alun-alun urang nikah gagancangan. Tah sakitu kausaurana teh. Cek paman lengser ngabejakeun sing sakur adi ku Ratu Bungsu sabar hoyong geura hasil pamaksudanana.
Sabada harita nyimalangi rarang narima Ali barang geus disimpen dina remana. Atuh manehanana ngadenge ceritaan paman lengser. Perkara nu aya patula patalina sareng ratu bungsu nyata lamun eta Ali memang pas tur remejeuna kudu gancang-gancang geura papageun ka alun-alun. Barang ngadenge eta ceritaan Ratu Emas tuluy nyarita deui. Heula paman. Ieu Ali memang katarima jeung saluyu pisan jeung kahayang kuring. Tapi dina hartina tamat tepi kadinya ieu masih kana aya keneh terusanana. Ulah waka paman ieu, ulah waka dibejakeun. Nya, sabab kuring can buleud hate masih kena aya kahayang ieu. Saur Ratu Emas malangi rarang meuni teu euleum-euleum puguh we hal ieu teh matak ngajenghok pisan keur paman lengser mah. Sabab teu nyana putri teh bet jalir janji ingkar tina subaya. Sedengkeun tadi sakumaha nu kadenge ku ceulina sorangan ceuk paribasana teu nginjeum ceuli teu nginjeum mata katingali ku matana sorangan. Yen janji putri teh sing saha bae nu datang nu tanang nu kasep datang ka eta tempat bari aya pikir jeung niat lamun teu mawa Ali anu pas geura gancang usir tapi lamun mawa Ali anu pas jeung jarijina gancang bawa ka karaton. Tapi dina seuh-seuhana mah bet lain janji lain kanyataan lain nu diucapkeun lain kabuktianana geuninganan beda antara janji jeung kanyataanana. Tuluy harita paman lengser nyarita, ih kumaha ratu kapan tadi ge janjina kitu bukti sore win sore bukti isuk win isuk tapi naina bet kitu paman mah teu ngartos yeuh teu kaharti heran paman yeuh ceuk paman lengser bari curing hak panon buring hasreuwas. Tapi Ratu Emas malangi rarang tetep tenang teu nemongkeun parobahan saeutik-eutik acan. Paman, ajeun teuing paman, eta mah urusan tadi. Dayana mah geus beda deui, jeung paman geura tepungan ka ditu kasemah kasep teh. Geura bejakeun pamenta kuring nu hiji deui, sabab najan Ali geus katarima, kawin mah can bisa kalaksanakeun. Kuring can baka narima kitu. Wal Ratu Emas malangi rarang bari mencerong ka paman lengser nu keur colohok bengong, olohok nu mangkadu bakat ku kaget hatena banget teu keunarti. Kira-kira geuningan meuni tega kitu patah putri yeuh. Aduh, ingkar tina janji, udara tina subaya. Bahaya yeuh. Ceuk hate paman lengser bari ungut-ungutan can waka narima kana putusan Nyi Putri lantaran berat rek nepikeunana ka Ratu Bungsu Karmajaya. Kunaon ieu teh paman kalaka ngahulang? Kadenge atawa henteu omongan kuring? Tah kitu ayeuna mah junggra ini teh alun-alun. Ratu Emas mibarang deui ka paman lengser nu harita keur ngahulang bakat ku bingung. Teu wasa ngabejakeun deui amanat nu kitu, tapi paman lengser hiji utusan nu teu bisa baha kadunungan. Komo ieu mah ka ratu kapaksa paman lengser kudu nurut. Nya mangga sun atuh ai paman mah bade ngadeuheus dewe ka Sema anu kasep teh anu bade ngahaturkeun amanat ti salira nanging naon deui cenah atuh anu dipikapalai ku salira teh mangga geura saurkeun di kap aman ceuk paman lengser bangun anu kurang sumanget da puguh era rek nepikeun amanat ka ratu amanat ratuna ka Sema teh kieu paman ieu nya kuring ayeuna geus laksana boga Ali nu ditaretes ku inten sarta meujeunna pisan dina jariji kuring. Tapi Semah nu jenengan Ratu Bungsu Karmajaya can bisa datang ka dieu. Nya. Moal waka ditarima jadi panutan kuring anu sagemlengna, yeuh kitu tanya. Jadi pokona mah moal waka ditarima we kitunya jadi panutan kuring sagemlengna. Sabab kudu nyumponan heula pamenta kuring nu sarupa deui anu ayeuna kudu dibejakeun ku paman ka ditu. Sumangga sun unjuk sumangga naon atuh pamunut nu sanesna teh sun sareng kumaha syarat-syaratna anu sanesna teh supados saengal ieu manun pamenta kuring teh hese teu mahal teu aneh jeung moal susah ngabuktikeunana nya teh menta dangdanan sapangadeg tapi kudu anu kira-kira matak pangling katinggalna ku batur tah sakitu pamenta kuring anu kadua mah ku paman kudu ditepikeun ka Ratu Pakuan Menak Pajajaran jeung aya negara ini. Saur Ratu Emas malangi rarang bari nunjuk kaluar nanakeun yen pamang lengser kudu imit ka alun-alun harita. Nya mangga atuh nuhun.
Hari kedah mios ayeuna mah sun. Atuh nanging kumaha nyebatkeun anak itu naha sun cekap ku sakitu bae teh bilih bae aya syarat nu kedah dicumponan ku Ratu Bungsu Karmajaya nun. Cek paman lengser can wakaidit sabab can jelas parentahna bisi teu puguh tungtungna. Da memang leres prawargi saja ya. Lamun parentah kirang beres moal puguh atuh ngalaksanakeunana. Gaya juklakna. Gaya petunjuk pelaksana. Sesah para wargi sadaya daya petunjuk pelaksanaan mah repot parentah we kudu anu kumaha ngagawekeunana ieu nya biasa janten beda-beda ngagawekeun anu tungtungna hasilna ge pasti beda gitu diandawisna bae. Para wargi sadaya harita nyemalangi nyarita deui nya jiga tadi mah teu naha mun buktinya sak syukur meureun laksana ngahiji rabi jeung kuring lamun teu bukti lain jodona mun sanggup bakal laksana cicing di dieu bareng jeung kuring mun lamun teu sanggup ngabuktikeunana leuwih hade nyingka we sing jauh ulah rek deukeut-deukeut ka dieu sina irit kanu jauh ka ditu sina leumpang kanu anggang ulah miharep ka diri kuring bari nage jangan sakitu syaratna mun geus bukti urang tuluskeun kawin teh bukti sore win sore bukti isuk win isuk tah sakitu paman jigra ini tepungan deui sama kasep teh uluh nah kumaha hari Ratu masih teh yeuh apa nih teh jajaka teh geus aduh geus hartina mah geus ucul pakaya sapa sang Ali piraku sina balik kitu bae mah tuantun si paman teh bisi kabenon nun paman lengser wani nyempad dewasa kudu menta deui barang ka Ratu Bungsu Karmajaya bari jeung syaratna berat sabab licik jeung hayang meunah sorangan montong dipikir-pikir soal eta mah paman nya nya montong dipikir-pikir lelaki ucul pakaya sakitu mah lah adatna teu matak beak sagala-galana ku sakitu mah jeung geura ini montong loba tatanya deui sabab ieu teh jadi kaputusan kuring ngarti wal Ratu Emas Malanggi Rarang teu leumeum da memang kitu adat jeung sifatna mangga nyatu paman teh nyuhunkeun widi we bade ngadeusa di kasemah nun bade ngahaturkeun amanah ti salira ratu cek paman lengser kapaksa nurut da teu wani baha kana parentah ratu kuring ngirinan pisan jeung gramiang bejakeun sing bener ka Ratu Bungsu Karmajaya ulah rek kagok jeung asa-asa unjuk sumangga permios atuh nun paman lengser tuluy init ngajugjug ka alun-alun rek nepungan Ratu Bungsu Karmajaya. Telila oge geus jauh ninggalkeun Ratu Emas Malanggi Rarang anu ngarasa bagja manahna sabab tujuanna geus hasil ngan hanjakal kaayaan kitu teh ngahudangkeun sifat anu kacida gorengna sarakah jeung licik nu dipikirkeun ngan kauntungan pikeun pribadi wungkul bari jeung teu mikirkeun batur kana pangorbanan batur malah mah harita ge Ratu Emas Malanggi Rarang ngalamun nyipta-nyipta nu bakal kajadian anu bakal kealaman sarta geus boga maksud anu matak ngahudangkeun amarah deungeun hasil ayeuna mah aing boga pijodoeun teh yeuh nu kacida beungharna sakti jeung berehan buktina dipenta ali sapasang mendingan sakiceup geus bukti cigana bae manehna geus sagala aya jelma sagala hartina mah sagala nyampak meureun buruh breh bangsa kakayaan buru dijurubro dipantolain bobohongan cigana teh lah saha atunya sanyana teh manehna teh nah nya kitu ratu ti Pakuan nah nya kitu menak ti Pajajaran cigana mah bener sabab ujian anu kuku aing dibikeun geus hasil lulus kalian hade ngan bae aing can yakin narek bukti dipentaan pakaian anu aneh jeung nu gede maunatna pikeun aing sabab besa alus-alusna ge pakaian moal matak pangling pikeun batur nu nempo tapi urang coba beh heula lah susuganan manehna bisa ngabuktikeunana tangtu lah aing bakal pinanggi untung jawab Ratu Emas Malanggi Rarang rumenghap terus melong kana ali nu geus mapaesan jarijina katara matana tina inten meuni keting kariceup dina mangsa nu sarua para mitra paman lengser keur leumpang mending ngadedod muru deui ka alun-alun rek ngadeuheusan ka Ratu Bungsu Karmajaya
harita paman lengser kacida beratna manggul utusan jika kitu sabab matak tera ngedal kenana mata krisi ngabejakeunana paman lengser teu bisa baha kana parentah ratu sabab inget kana kewajiban selaku lengser anu salilana kudu satia satuhu ka ratu. Heran ye na kunaon atuh ratu mas malanggirarang kalakuan teh jiga lain raja we sarakah jeung licik kalakuan teh palang siang je nya kejadian itu mata goreng walukarna da pira ku aya kalakuan goreng buah nu hade da melak bonteng ge moal jadi cabe melak goreng moal jadi hade da biasana ge mun melak cabe buahna cabe melak bonteng buahna ge bonteng kitu ceuk omongan kolote jeung memang kenyataanna kitu ongko tapi keun bae da ieu malah kalakuan hiji ratu mana kitu ge tanggung jawab kana balukarna meureun pokona mah saulah rahmat ka malewe kai daing mah sakadar jadi utusan teu hayang kabawa ka sakaba-kaba mung kaciwit kulit kabawa daging ceuk paman lengser bari terus leumpang lengkahna kerep tapi pondok anu kaciri gancang dengan keupatna wungkul anu dikupat kapit dibanting anjingkeun. Akhirna para mitra paman lengser anyog di ka alun-alun jauh keneh geus dipelong ku Ratu Bungsu Karmajaya geus ngadagoan bakat kutu sawar ka paman lengser teh atuh Ratu Bungsu engga naros kumaha paman nah geuning beti galengoh keneh rek iraha Nyi Putri datangna ka kuring waduh palang siang teu katarimakeun ali teh meureunnya lamun teu katarima pulangkeun we atuh saur Ratu Bungsu Karmajaya bari neuteub kana beungeut paman lengser sedengkeun ditanyana leledana teu waka ngajawab da puguh heureun ku letah mun teu kapaksa teuing mah moal dibejakeun tapi akhirna mah anjeunna nembalan sabada ditanya ku Ratu Bungsu Karmajaya paman lengser ngajawab amit paman Raden amit ka ratu ti Pakuan sun amit ka Menak ti Pajajaran paman teh saja munut dihapunten mugi akar Raden teh kersa luntur kalbu jem artina malah jembar mana kitu nuhun ngapunten ka si paman anu awon gawe nanging da kumaha atuh paman teh ti ditu mangul piutus ti dieu mawa carita salah temen mun teu daek teh sabab paman katalian ku kewajiban salaku lengser nuhun. Ratu Bungsu Karmajaya colohok anjeunna teu ngarti kana omong-omongan lengser bet ujug-ujug menta dihampura ari kasalahanana can jelas jeung teu dicaritakeun heula pok ditaros deui ku Ratu Bungsu Karmajaya. Ke paman ke ye kuring rada teu kaharti nama ke kagok segala rupa ke nah kunaon ieu jadi sababna naon pangna paman nyarios kitu asa teu puguh sasauran teh naon atuh nu kudu dihampura ku kuring da teu puguh urusanana paman mah ditanya ngaler kalah nyarios ngidul nya lapur teu kaharti ku kuring aduh Raden paman teh heureun kuleta sun heureun kuleta bila kadar ngabejakeun jawaban ti putri nah ayeuna teu bareng jeung paman ditarima tawah teu ali ti kuring jeung di kumaha jawabanana nah ali meuh namunan kuring di dieu mun ali teu katarimakeun alus nama balikeun deui ayeuna keneh da kuring mah moal maksa eta mah dibikeun sotep dah we dipundut ku putri saur Ratu Bungsu Karmajaya beuki panasaran anjeunna mah geus teu sabar sumuh manganun ke paman teh ke paman baris dicarioskeun sadayana ka Raden sun tapi paman teh hayang tenang heula Raden kedah ngahapunten ka paman ku kuring ditarima pisan eta maksud dihampura lahir jeung batin pok geura caritakeun nu bener nah kumaha kaayaan putri teh hatur nuhun upami paman dihapunten mesun da ayeuna mah nembe ngaraos teteg hate yuh Raden paman teh teu gaduh kasalahan margi teu gaduh niat bade ngaheureuikeun atanapi ngalaworakeun ka Raden teh nuhun
Tapi oge parantos disebatkeun yen paman teh ti ditu mangul piutus ti dieu mawa carita ku kituna gorengna keur mun teu daek teh sabab paman teh minangka utusan tadi ge. Mohon kahartos paman. Perkara eta tadi geus jelas. Teu kudu dibalikan deui. Malah dipayun oge minang dicatur yen paman teh lengser nu kudu jadi pakacaratu. Ayeuna mah sok gerawak cabalaka ka kuring. Nah kumaha urusan putri teh? Anjeunna teh nampi atawa henteu kana lamaran ti kuring? Alina ditarimakeun atawa henteu? Ta ieu nu kudu buru-buru dijawab teh. Saura tubung Sukarmajaya bekitu sabar soca neuteub seukeut kana beungeut paman lengser anu harita rada pias jeung semu geuneuh. Raden, ari soal alinu sapasang teh katarima pisan ku putri teh tapi perkawis nikah make heula saurna teh margi putri aya pamunut deui. Menta deui. Harita Karmajaya ngahulang napa lain naon deui cenah atuh paman? Ratu bungsu Karmajaya reuwas tapi manahna diteger-tegerkeun sangkan taya perasaan naon-naon da puguh geus kasawang ti samemehna yen bakal loba gogoda. Nyi mungut dangdanan siapa ngadeg nun ngan hayang anu maca pangling batur cenah. Atuh sajabati kitu mugia Raden ku Raden dibuktoskeun sing leres-leres. Upami buktos yakin ieu teh pertanda yen baris jodona putri ti marga Cina. Bukti sore win sore, bukti isuk win isuk. Ngan lamun teu bukti ulah miharep ka putri leuwih hade geura init sing tebih geura angkat masing anggang ulah kumawantun lebet ka karaton komo deui miharep putri. Tah kitu kasauran putri teh nun. Mugi kersa ngahapunten we ka paman. Ulah benu margi paman mah mung darma katitipan saur ngadugikeun amanat ratu. Kitu Raden. Cek paman lengser nerangkeun amanat ti ratu anu can ngarosu gema ku ali sapasang teh. Hari ali anu ti kuring kumaha paman? Namerna dina jariji putri. Ratu bungsu Karmajaya ngariuk raraina. Rada luas ngadangu kitu teh. Tapi tetap neger-neger anjeun da ngajaga kawibawaan hiji menak ti pajajaran. Sumu perkawis ali mah kaanggo pisan mun. Tiasa cekap dina jariji putri malih ayeuna ge dianggo nanging nya kitu anjeunna moal nampi sul teh kana kapalai Raden. Upami teu tiasa ngabuktoskeun anggoan anu disebat tadi. Janten ayeuna mah mangga we nyangakeun ka Raden. Na kumaha atuh carana? Da kitu kapalai Nyi Putri teh. Paman gitu tiasa naon margi mung sakadar diutus kanggo ngadugikeun eta pamungut nun. Cek paman lengser bari harita teh bari neuteub hatena rada salempang. Bisi Ratu Bungsu Karmajaya bendu ka manehanana. Sedengkeun lamun bendu teh nu sejen deui geus pasti manehanana anu pangdeuketna. Aya paribasa atuh. Satiis-tiis nage seuneu kudu we karasa panasna. Padahal Ratu Bungsu Karmajaya mah teu kagungan emutan kitu ngan bae rada sumpeg dumeh aya pamundut anu kalintang pisan abotna. Kaharti mun kitu mah paman. Kaharti horeng putri teh keur nguji kana karep diri kuring. Keun bae. Kuring moal bendu ka paman. Daweuh urusanana bendu ka paman mah. Kitu deui ka Nyi Putri, tapi kuring teh bingung ari kitu mah. Sabab cantang tu tujuanana buat teuing lamun ieu bukti bakal aya deui nu sejen. Di cumponan aya ditanyakan kitu jeung kitu satuluyna. Wah bule hideungna atuh kitu mah. Moal aya tungtungna. Saur Ratu Bungsu Karmajaya bangun lalawang anjeunna singgah mayunan Ratu Marga Cina da geuning bet kitu kanyataanana. Sumuh Raden. Kitu pisan pamendak paman ge nanging sawios lah teu kedah janten emutan nun. Perkawis eta mah ayeuna mah mangga we nyangakeun kumaha salajengna. Sanggeum teu nepi henteu nyumpunan pamunut ti putri nun. Cek paman lengser siga teu sabar hayang geura narima putusan anu yakin. Ratu Bungsu Karmajaya teu ngawaler anjeunna bingung anu taya papadana. Sabab dipundut pakaian sapangadeg Nyi Putri jeung deui pakaian anu kudu matak pangling batur tangtu oge anu beda jeung biasana. Atungan bati ngahuleng we Ratu Bungsu Karmajaya teh anjeunna ngemut bari nimbang-nimbang pamunut putri. Para mitra sadaya, sedengkeun kaayaan Ratu Bungsu Karmajaya bari ngahuleng teh memang kaayaan cenah keur aya dina sisi jurang.
Pinang hurang bumbuna katumar bawang. Maju wirang mundur wirang maju teka bawang. Hati nama teka sawang maju ge. Lamun mundur gestang tu kawirangan ku urang marga Cina. Akhirna Ratu Bungsu Karmajaya ngeluk tungkul bangun bingung manahna asa kacida. Cida rubat kacida pisan rubatna ngemutan pamunut putri ngan ukur ngupat selebeting manahna. Aya we ieu mah. Nah putri tebet kitu petanya. Lamun aing teu nyumponan kana eta kahayangna geus tangtu aing wirang. Bakal ragrag derajat jeung ruksak ajen diri. Tapi lamun dicumponan kahayangna apan sakitu ahengna. Moal kacumponan ku diri aing. Kudu kumaha lamun geus kieu ye. Maju teu wani mundur sieun bibirang. Asana teh bet matak bingung, matak pondok pangharepan. Tapi sadu teuing lamun aing kudu beak pangharepan mah. Pikeun aing leuwih hade ajur tutumpuran batan kudu mundur mah. Heula. Aing kudu kitu mah. Tapi keke aing rek mikir heula. Kitu saur Ratu Bungsu Karmajaya dina manahna anjeunna ngaros bingung mikiran eta pamunut. Hari paman lengser harita para wargi sadaya. Teu wani ngaganggu kanu keur mikir lantaran ku paman lengser geus kajudi tur kateguh. Yanu kasep teh nuju mikiran pamunut putri nu memang rada berat ari kitu mah. Da kudu bukti ayeuna. Paman lengser keun daguan kalayan sabar teu wani ngaganggu ka Ratu Bungsu Karmajaya nu ulang ngemutan pilampaheunana. Hawa tos ceuing tangtuna ge teh keur nimang pamenta putri. Keur mikiran pilampaheunana. Keunah moal diganggu ku kuring malah rek daguan nepi ka jucungna. Narek kumaha cenah syuh-syuhana teh ceuk hate paman lengser. Bari mundur dua lengkah mere waktu jeung kabebasan ka Ratu Bungsu Karmajaya nu memang nuju ulang mikiran soal eta. Mung hanya kal waktosna sae para mitra sadaya.